Tingalikeun aing ayeuna jadi pak boy anjing lah. Si Ica nelpon moal diangkat. Hayang panggil curhat moal diwaro. Anjing lieur. Aduh lieur lo bating aduh. Hah? Si Ica moal diangkat. Emang gue cowok apaan anjing? Kita saha tuh geran nyanyakeun. Kurang mali bejaan, ulah kasih ajo. Geus nyaho si ajo teh pak boy. Tuh nelpon deui moal diangkat moal. Tapi karunya ketang bisi penting ah. Halo kumaha? Kunaon lagi kamu teh, Ca? Ica mau curhat, Jang. Lah kembali tetep kan awe gitu mah. Tutup deh mendingan tutup. Tapi orang bogoh kasih Ica. Bogo ditinggalin lagi nanti nangis. Aing kene nu lieur mata kurak nengan lagu galau. Tapi orang sayang ka Ica. Sayang gari tersakiti mah kenaon hulu. Da aing mah bejar geuning tangkurakna. Jika tuh sih sekali mah kita teh sefrekuensi sirit. Tapi orang gak mau ditinggalkan ku si Ica. Heulah kumaha maneh we lah. Asa ulah jadi badut teh aing mah. Da kudu boga harga diri sih teh. Gara-gara si Ajo. Iya, Jang. Si Ajo punya deui. Nya cek Ijal ge kamari ieu naon ulah di deketan deui da belegong atuh. Kok Ijal jadi nyalain Ica sih? Kan Ica teh ngomongin Ijal teh bari curhat. Ica teh butuh pendengar yang baik. Bukan buat disalahin. Dah lah, semua cowok sama aja baik. Lah, nya cek aing ge tadi naon tangkurak? Ka dieu sia. Anjing mewek. Baju we pak boy jeroan Barbie. Mun jelema ngaliang da. Tong kitu tangkurak kitu-kitu ge pak boy sih deh. Pak boy ti planet Adululin. Adi kitu sih makian ke batur ti planet Adulu cenah. Sumpah mang sumpah lin urang eta mah tah si Ocong.